Alhamdulillah, geus buka geuningan. Nur, geus buka warung. Nya, Cek. Nur, urang dek minta hampuranya. Mohon maaf lahir dan batin. Sami. Berarti kosong-kosongnya Nur, dimulai ayeuna, mulai buka lembaran baru. Sekalian atuh Nur, urang balanja. Balanja naon? Dog saparapat, minyak saleter, beas we sakilo. Ya, Cek, jadi 45 ribuan. Nuhun ya, Nur. Cek, duit ke mana? Kan uang tadi geus ngomong ka maneh, mulai ti ayeuna mah buka lembaran baru. Jadi ieu catetkeun we heula. Selain dek menta hampura ka dieu teh karaka ngahutang. Aya geuningan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok kadarieu. Haji minal aidin wal faizin ya. Masih tadi. Haji minal aidin wal faizin. Ampurannya Cak Hajinya, abi nak banyak ya Cak Hajinya. Habis-habisnya Cek. Nis, Nur, sok diaropi. Sok atuh Nis, Nur, diaropi kuehna dijamin nah. Tuh kuehna oge kue bermerek khusus orang kaya. Nya atuh Cak Haji, abi dek nyobaan. Nya atuh, nya sok Cek. Tuh, bukan abi. Iya Nis, buatan Cak Haji sebelah nya gurih nyarinya. Abi nyobaan ieu Cak Haji. Ari Cak Haji ieu niat mererahareun. Nya niat atuh Cek, ngatak ditawarkeun oge. Atuh naha atuh ieu mah hese dibukana. Beureun maneh mah kurang beruntung we. Tapi Cak Haji menangkah abi ieu ngadahan-dahareun ieu. Nya meunang atuh pirakun teu. Nya geus atuh nuhun nya Cak Haji. Nah, eta buat dibawa kabeh dahareun Cak Haji. Cek dibuka di imah make obeng, bongana hese mukana. Nice. Cek. Cenah mun minantu tengah warok kami toha disebutna minantu kurang ajar. Minantu nu kumaha heula nu kudu ngawarok kami toha teh. Ari minantu tengah warok kami toha disebutkeuna minantu nu kurang ajar. Giliran mitoha nganyerikeun minantu henteu nyaah ka incu ngabedakeun minantu hiji jeung minantu nu lainna disebut mitoha naon coba?